jasa atunya namanya nyahoeun dosana Soeharto urang mah teu nyaho urang mah teu nyaho mun dijadi urang ditanya ai Soeharto salahna naon sia teu nyaho urang mah tuh nu nyaho nama urang mah hebat bae ge Soeharto teh tapi pan kunyana mah kanyawan penyalahgunaan APBD penyalahgunaan uang negara penyalahgunaan atunya nama nyaho boro-boro nyana aja ku lagi nyaho dengan ente bae teu nyaho mah sapira urang ketos atuh tuh di zaman Soeharto bae penyalahgunaanana jeung korupsinya atuh komo ku hari atunya jasa teu kudu SBY jadi negara urang mah atuh sapira Indonesia dicekelna ge ku eta uang masukna atuh jadi diberitakeun sakitu korupsina atuh ja nyaho mun dibejakeun atuh ja nyaho korupsi ti mimiti si A si B si C cetakan niun atuh ja nyaho kabeh ge atuh boro-boro nu handap nu luhur ge nya atuh komo di kabupaten sadanya ada ditutup-tutupan ge emang teu nyaho kitu bahwa bupati korupsi teu nyaho atuh nyaho bupati Tangerang bupati Serang bupati Pandeglang atuh teu kudu ditutupan tah Pak sanajan teu dibuka ke atuh nyaho nya teh lain rahasia jangan patur ge nyanaon korupsi teh sabaraha korupsi teh sabenerna mah teuweus nu ditutupan hampir 90,9% bupati korupsi kabeh di Indonesia alhamdulillahirabbil hampir salah kiai nyahoanan bupati korupsi aing mah ulah deuleu bupati da lurah bae pangleutikna jabatan korupsi lurah atuh komo ka ditu ka embahna incu ulah bae geus korupsi atuh ka embahna ulah hese-hese aing mah deuleu kos kitu lantaran abah kula dalilna kumaha emang ya siapa santri kiai anunya kunaon emang kopehna miring akur jeung guruna atuh sarua eta ge lamun atuh anakna kos kitu bapak ge kos kitu bae sih dalilna ulah hese-hese soek jeung si kuaing buktina atuh jalurah korupsi teu naon atuh horeng inohong lagi kitu ieu urang lamun nyaita bupati korupsinya ulah loba ngomong ja gubernur lagi embahna korupsi urang nyarita ka gubernur Pak Gubernur Ibu Gubernur kunaon sih kok ulah loba ngomong lah jadi luhur lagi kitu keneh atuh teh mah korupsi berjamaah afdalu Indonesia ikut nyaritakeun kos gitu lain caritaan kula caritaan wartawan memberitakeun nyana di berbagai koran emang kieu sok maca koran ulah loba ngomong itu bae pokona mah geus tidak aing maca koran masuk aya bae aya bungkus lauk asin gitu bacaan setik-setik Masya Allah karim kula masa kadar nyaritakeun nyambung lidah para wartawan bahwa wartawan nyaritakeun di Indonesia teh korupsi kabeh nu mantak Indonesia termasuk negara koruptor terbesar di dunia nomor sekian teh kula alhamdulillah rabbil alamin ieu keur carita pejabatna keur carita lalaguan maksiatna di samping korupsi lalaguan mabokna emang kumaha gitu kemuat di dia berbagai instansi laporan nyabaah ke Singapura ngehening di Singapura menenangkan pikiran mabok atau sekadar mabok majah untuk terlampiaskan coba cari terek di samping di negara mah ini rahasia negara sebenarnya mah kunjungan emang disediakan mah sebagai suguhan di negara dek dipakai dek itu jadi kulantaran hoax ya dipakai baik Masya Allah marabok, zina, judi dengaran anak Soeharto Tommy judi kelas besar di dunia nyen tempat judi itu di Pulau Putri itu di Malaysia nyen tempat judi kuari nyen tempat judi di Indonesia tuh ditutup di Pandeglang di gitu non ngerana deket pantai
ininya punyana dibeli tanahna dipersiapkan jang judi untung aya salah satu menteri mau diceritakan kukula menterina tidak tanda tangan ulah dina aku kemewahan dunia ieu nu baheula ieu mah nu baheula teh karar itu nu kuari mah tuh leuwih parah nu baheula ieu nu kos karar itu lah bohong Rasul ngomong-ngomong ge buktina urang mewah jak kuari kendaraan atuh jauh mewah ibadah mewah urang jazinah bae jeung awe sakadaek da jati diraonkeun ku Gusti fatahna abwaaba kulli syai berbagai kenikmatan dibuka ku Gusti Allah cuman istidraj sungkunan ti Gusti hayo sia asal hayo sia hayo sabakeun Gusti ngal kebal deui eta bahasa kos kitu sia sabakeun cak Gusti Allah sadaek geus sia moal kebal deui dalakeun Gusti hayo buat nya menyana matinya teu nyahonna naon teu nyaho ditegor ku nabi geus ku rasul geus atuh ku bangsa penganuan kitu ngaranna pengikut-pengikutna geus ku Allah na ge geus ditegor masih keneh bae wah dimomoy ku geus sadaekna hirup sia kuari mah patahna alim janu aing hayo watuh keur mejehna manehanana iindahan nikmatan sakadaek nyana duit aya di nyana jabatan aya dina kekawasan aya di nyana atuh pindah-pindah nyana maneangan kanikmatan teh ti neklep ieu ka neklep ieu atuh ayeuna mati bar ieu ka bar ieu terus bae kuari mah ayeuna hiburan teh pilih-pilih mimiti ieu neangan urang anu putih urang Indonesia keneh pindah kuari maka orang Singapura coba hayang nyaho nu putih jasa orang Cina kumaha rasana coba hayang nyaho ka orang India coba hayang nyaho ka orang Amerika tungtungna ka orang negro hayang nyaho ka orang India coba hayang nyaho ka orang Amerika tungtungna ka orang negro ayat ieu terakhir nyaritakeun tentang kabangkawarahanana akhlak kafirin biadabna akhlak kafirin bloon tolo akhlak kafirin diajak ku Gusti Rasul ngimankeun Khalik Allah jeung ngajak iman ka dirina sebagai Rasul Allah nyana endahan teu percaya lain sakadar terpercaya bahkan manehanana ngalelewe lain sakadar ngalelewe tapi bahkan merangan ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicontohan ku umat-umat nu baheula karitu horeng umat nu baheula lain kakara kuari Muhammad umat Kangjeng Nabi Musa ketika diajak ku Kangjeng Nabi Musa tetap ingkar saeutik anu nuturkeun umat Kangjeng Nabi Isa sateu acan anjeun Muhammad sarua bahkan Kangjeng Nabi Isa na dek dibunuh jadi ulah kaget Muhammad sarua nubara heula ge kitu bae tah mimiti ku Kangjeng Nabi diajak sasamara ngajak belah dia jelas-jelasan fasda' bima tu'mar qabla dieuna terus Kangjeng Nabi dakwah tetapi para kafirin anu ku Gusti Allah hatena geus dicap boro-borong nilu lena aku kemewahan dunia ieu nu baheula ieu mah nu baheula teh karar itu nu kuari mah tuh leuwih parah nu baheula ieu nu kos karar itu lah bohong Rasul ngomong-ngomong ge buktina urang mewah jak kuari kendaraan atuh jauh mewah ibadah mewah urang jazinah bae jeung awe sakadaek da jati diraonkeun ku Gusti fatahna abwaaba kulli syai berbagai kenikmatan dibuka ku Gusti Allah cuman istidraj sungkunan ti Gusti hayo sia asal hayo sia hayo sabakeun Gusti ngal kebal deui eta bahasa kos kitu sia sabakeun cak Gusti Allah sadaek geus sia moal kebal deui dalakeun Gusti hayo buat nya menyana matinya teu nyahonna naon teu nyaho ditegor ku nabi geus ku rasul geus atuh ku bangsa penganuan kitu ngaranna pengikut-pengikutna geus ku Allah na ge geus ditegor masih keneh bae wah dimomoy ku geus sadaekna hirup sia kuari mah patahna alim janu aing hayo
Watuh kermejeh namanehana iindahan nikmatan sakadaek nyana duit aya di nyana jabatan aya dina kekawasan aya dinyana atuh pindah-pindah nyana manangan kanikmatan teh ti nekleb ieu ka nekleb ieu wow atuh ayeuna mati bar ieu ka bar ieu terus bae ku ari mah ayeuna hiburan teh pilih-pilih mimiti ieu neangan urang anu putih urang Indonesia keneh pindah kuari maka orang Singapura coba hayang nyaho nu putih jasa orang Cina kumuhara sana coba hayang nyaho ka orang India coba hayang nyaho ka orang Amerika tungtungna ka orang negro ayat ieu terakhir nyaritakeun tentang kabangkawarahanana akhlak kafirin biadabna akhlak kafirin bloon tolo akhlak kafirin diajak ku Gusti Rasul ngimankeun Khalik Allah jeung ngajak iman ka dirina sebagai Rasul Allah nyana endahan teu percaya lain sakadar teu percaya bahkan manehanana ngalelewe lain sakadar ngalelewe tapi bahkan merangan ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicontohan ku umat-umat nu baheula karitu horeng umat nu baheula lain kakara kuari Muhammad umat Kangjeng Nabi Musa ketika diajak ku Kangjeng Nabi Musa tetap inkar saeutik anu nuturkeun umat Kangjeng Nabi Isa sate acan anjeun Muhammad sarua bahkan Kangjeng Nabi Isa na dek dibunuh jadi ulah kaget Muhammad sarua nu baraheula ge kitu bae tah mimiti ku Kangjeng Nabi diajak sasamara ngajak belah di jelas-jelasan fasda' bima tu'mar qabla dieuna terus Kangjeng Nabi dakwah tetapi para kafirin anu ku Gusti Allah hatekna geus dicap boro-boro milu kahdanan kumilu merangan dari Kangjeng sampai perang jeung Kangjeng lantaran tiba heulana kos kitu atuh terus datang ka kuari ulah kaget lamun tangkorak Yahudi terus-terusan menjajah umat-umat Islam satungtung urang kuari bae ge salilah hirup teu eureun-eureun urang ngadenge perang teh eureun-eureun ngadenge perang geus mah Irak kemudian ke Libya kemudian baheula memehna Ethiopia terus teu eureun-eureun bahkan rencanana terus bae Amerika mah sebabnya nama jualan senjata kabelah dieuna tina awal jualan senjata lantaran geus ngarasa jadi raja di dunia ya terus karena agama kuari geus mengarah ke agama entek sing hade urang teh sing hade kuari mah geus kudu siap-siap ceku lagi geus kudu diturun-turunkeun ku aki-aki baheula teh naon buli-buli sagala nu itu bangsa besi-besi nu baheula urut merangan Belanda teh kudu disiap-siapkeun deui ku ari teh lantaran ieu mah geus lah tinggal mencet doang ngejegur ngan beda cara perang baheula mah perang teh bener-bener medan perang atuh kuari mah teu pugu jajan mah di kahdanan kumilu merangan deui ka Kangjeng sampai perang jeung Kangjeng lantaran tiba heulana kos kitu atuh terus datang ka kuari ulah kaget lamun tangkorak Yahudi terus-terusan menjajah umat-umat Islam satungtung urang kuari bae ge salilah hirup teu eureun-eureun urang ngadenge perang teh teu eureun ngadenge perang geus mah Irak kemudian ke Libya kemudian baheula memehna Ethiopia terus teu eureun-eureun bahkan rencanana terus bae Amerika mah sebabnya nama jualan senjata kabelah dieuna tina awal jualan senjata lantaran geus ngarasa jadi raja di dunia ya terus karena agama
kuari geus mengarah ke agama. Entek sing hade urang teh sing hade kuari mah geus kudu siap-siap. Ciku lagi geus kudu diturun-turunkeun ku aki-aki baheula teh naon buli-buli sagala nu itu. Bangsa besi-besi nu baheula urut merangan Belanda teh kudu disiap-siapkeun deui ku ari teh lantaran ieu mah geus lah tinggal mencet doang ngajegur ngan beda cara perang. Baheula mah perang teh bener-bener medan perang atuh kuari mah teu pugu jajanna di luhur bahkan kapal tanpa awak. Perang teh ngan saukur kapal bae membawa bom roket jelemaan di luhurna ditembak salah teu ditembak salapan urang. Urang paling nyingkir kapan paling urang markas-markas geus dibuat ku di Indonesia direncanakeun markas non gitu ngaranna kitu prajurit tentara Amerika di jantung kota Jakarta. Cihi ulah dikira geus mengarah ya teh. Ya Allah, ya Rabb. Geus tinggalnya na masang satelit, masang gini mana Cikupa. So, oh iya, Citra ini mana Bojong. Wah iya. Mana Sepatan? Oh iya. Cilongok pula. Aduh. Lain lalagan tak gitu jasa karena aku hari gitu jasa, Masya Allah. Lantaran Kangjeng Nabi dakwah, Kangjeng Nabi ngajak dilelewe ku kafir teh, lain sakadar dilelewe dijebian dianiaya Kangjeng Nabi teh. Nah ditegor kapan ku Gusti Allah teh tegoranana melalui baksa iwal borro paila dipailakeun teh lain sakadar sapail-pailana urang mangan sakadar jaritakeun ieu mah kejadian alam jadi paila model kieu tegoran ti Gusti Allah baik secara keseluruhan maupun perorangan padahal subur tapi saurang ieu kok jadi paila ditegor ku Gusti Allah kamari mah wah usaha teh curcor ti dieu ti ditu kok kuari mah jadi madarat jasa boro-boro boga kendaraan imah mewah dahar ge hese jasa ditegor ku Gusti Allah bil baksa ditegor ku Gusti Allah melalui gempa melalui angin beliun melalui tsunami ditegor ku Gusti Allah wadorro penyakit gering baik keseluruhan maupun perorangan baheula mah urang mun ngadenge nu setruk kelas menteri kelas pejabat kelas gubernur kelas bupati setruk teh kok sekarang itu kuari mah orok 2 bulan setruk mikiran naon tuh nyana kapan orok kapan setruk bae itu tina pemikiran setruk mah tidak pemikiran lantaran teu mahi nu kudu dipikir anak-anak otakna modal setruk. Iya orok pikiran naon nyana apa pikiran bapak nak sering naik deui jadi puyeng meureun nyana kita orok setruk Masya Allah karim saya geus caritakeunana tarolah nu geus boga pikiran mah nyana teh geus teu mahi budak wari lalajo dina TV tina internet dan lain sebagainya kaayangna leuwih gede tibatan pelaksanaan anak bisa jadi tersetruk budak leutik ya lantaran teu mahi di otakna kahayangnya nak terlalu bongsor kayaan metetet ya otomatis kan setruk pantes sama ay orok setruk Masya Allah ini bawa ke Imakola kenapa ini mbak ini menurut dokter setruk mikirin apa ya tahu dah kok bapak lagi bingung teguran ti Gusti Allah lain anak si mbak jeung si emas bae di Jakarta anak-anak pejabat nu setruk loba jasa anak jelema gede setruk loba jasa ulah dikira sebagai pengusaha besar mulus henteu loba panyakitan sarua bae tegoran ti Gusti Allah secara umumna setruk secara khusus-khususna ieu panyakit-panyakit nu lainna ieu geus ditegor itu ku Gusti Allah tak tetep bae ditegor kitu teh muas keneh buang ka warah keneh bae
tos diurang di Indonesia tegor ku tsunami saminggu jelema henteu ka diskotikna beres tak begitu tsunami Aceh neulem mayat ambualaya dipermasalahkeun cara mandianana Gus Dur langsung nyarita di televisi secara nasional secara internasional darurat bereskeun geus nu ngomong kabeh 200.000 atuh bayangkeun dina waktu anu sarua da kumaha urusanana atuh mandianan aku mah digubiak bae geus atuh geus maning kubur bae geus darurat sanu sedengkeun ka ditu teh ka Medan teu bisa iwal di tentara-tentara kendaraanna darurat kapalna teu bisa ka ditu teh hanya beberapa lah nah eta lah jadi nyata neuleuh eta teh hargaan asana mobil ketika mobil apung-apungan hargaan asana hotel jeung bangunan ketika rarubuh hargaan kabeh teh jelema leus bae dina hatena hargaan wal hiji we nu boga harga mah Gusti nu nyieunna nyana pararae berjamaah amal-amalna be nu dibawa teh mobil singgul limpang dan lain sebagainya saminggu jelema eueuh nu rekreasi Karang Bolong sepi kabeh di Sukabumi tempat rekreasi sepi Bandung Lembang sepi kabeh bahkan iya Singapura ge sepi luar biasa dunia nyaho lesu kabeh hotel kabeh nah diskotik naik klub kabeh sararapi barang ge saminggu deui ekstasi deui ganja deui mabok deui dan lain sebagainya sampai ke Tegor deui Jogja breuh sabaraha ieu nu paehna upahna teh 500 saeutik kumaha 200.000 jeung gempah deui Sukabumi sabaraha nu paehna aya 20 mah saeutik tah mah bari mah geus teu jadi masalah paeh teh diukurna ku tsunami itu bolo 200.000 teh saeutik naonan tah mah kumaha mun kanyana tah eta teh gempa sautak saeutik tegoran ku Gusti Allah ti dieu tu angin tegor tetep bae ditegor ku kitu teh teu bisa melalui dakwah ulama teu bisa melalui dakwah para habaib teu bisa melalui dakwah para kiai geus teu ieung ku ari ditegor langsung ku Gusti Allah tsunami gempa angin tetep bae masih kene teu ieung keneh kumaha tah فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ Wallahu alam bimuradi falamma nasu barang eta umat-umat nu baraheula teh teu ngajadi ninggalkeun kana piwurukna teu ngadenge kana pituturna teu ngahiding kana panyingsieunana terus bae ngalaksanakeun kana maksiatna dibere bihi ba'sa jeung doro teh tetep bae umat tu baraheula teh geus ditegor ku Gusti Allah melalui paila melalui gempa angin dan lain sebagainya tapi tetep bae manehanana teh ninggalkeun kana piwurukna geus puguh omongan rasul-rasul mah kunyana teh didenge baraheula ieu umat tu baraheula zaman memeh Kangjeng Nabi teh didakwahanana tetep bae nyangkal ka para rasul jeung para nabina tah ieu teh langsung ku Gusti Allah ditegor melalui basa iwadoro tapi nyada tetep bae teu jadi terus bae inkar kafir maksiat kumaha tah ujung-ujungna dia geus beak pola beak tekad geus kabeh dikerahkeun rasul ngerahkeun dakwahna teu bisa ku Gusti Allah langsung ditegor tetep bae kumaha bakalna fatahna alaihim abwaaba kulli syai'a cek Allah geus ku ari mah ku aing disuburkeun dibuka ku ari mah lawang-lawang seluruh perkara tina berbagai kanikmatan-kanikmatan walah dibuka ku ari mah naon bae jadi duit cai jadi duit minyak jadi duit bensin jadi duit kabeh ku ari mah jadi duit di samping eta teh limbah-limbah ge jadi duit boro-boro limbah-limbah anu guna nu teu guna ge ku ari mah dibeuleum jadi duit kabeh nu teh jadi duit atuh akibatna malalah mul jelema teh tanah dijualan gunung dijualan segala rupa dijualan zaman baheula teh kos kitu
tangkal kayu dijualan, gunung dijualan, kobe perebut siapa menang di pemerintahan baheula lagi perebut nu ngajual gunung, nu ngajual lahan, nu ngajual hutan, nu ngajual macem-macem rakyat gitu kene siapa bisa akibatnya mewah kehidupan teh mobil sekedar mobil-mobilan tapi anu kelas miliaran gitu kene imah ngesmung make imah-imah anu goreng bahkan ku nafsuna imah teh lain boga hiji 2 3 4 5 genep wah aya nu boga 10 imah teh kelas MM-an terus karena itu teh wah nya nah ngomong hahaha lah ya urang maksiat ge geuningan mahmud ya urang maksiat ge subur ya kiai nu ngomong-ngomong cenah segala siksa segala bohong teh terlena aku kemewahan dunia ieu nu baheula ieu mah nu baheula teh karar itu nu kuari mah tuh leuwih parah nu baheula ieu nu kos karar itu bohong Rasul ngomong-ngomong ge bukti urang mewah ja kuari kendaraan atuh ja mewah ibadah mewah urang ja zinah bae ge jeung awe sakadaek da jati dinaonkeun ku Gusti fatahna abwaaba kulli syai berbagai kenikmatan dibuka ku Gusti Allah cuman istidraj sungkunan ti Gusti ayo sia asal hayo sia hayo sabarkeun ku sia ngal kebal deui eta bahasa kos kitu sia sabarkeun can ku sia Allah sadaek geus sia moal kebal deui dalakeun ku sia hayo buat teh nya nya naon teh nya teu nyahona naon teh nya ditegor ku nabi geus ku rasul geus atuh ku bangsa penganuan gitu ngaranna pengikut-pengikut teh geus ku Allah ge geus ditegor masih keneh bae wah dimomoy ku geus sadaekna hirup sia ku ari mah patahna alim janu aing hayo waduh keur mejehna manehanana iindahan nikmatan sakadaek jana duit aya di nyana jabatan aya dina kekawasan aya di nyana atuh pindah-pindah nyana manangan kanikmatan teh ti neklep ieu ka neklep ieu atuh ayeuna mati bar ieu ka bar ieu terus bae ku ari mah ayeuna hiburan teh pilih-pilih mimiti ieu neangan urang anu putih urang Indonesia keneh pindah ku ari mah ka urang Singapura coba hayang nyaho nu putih jasa urang Cina kumaha rasana coba hayang nyaho ka urang India coba hayang nyaho ka urang Amerika tungtuna ka urang negro Bas diacak gas mabok kayak gitu kene ti mimiti bir bintang terus datang ka gitu Joni datang ka teh macem-macem geus pokona berbagai minuman wah guys ngaran ganja menges atau menges jadi hisapan sehari-hari ini mimiti beka magadon datang ke ekstasi terus kunyana dilalap terus aya nu laporan rakyat sabodo rakyat teh urang bae terus bae kos kitu pejabat teh geus kos kitu pedagang nang geus kos kitu rakyat ge milu kos kitu diketos handapeun tangkal awi make anting gede jasa tangkal awi mana make anting mabok ngabok batur mah mabok teh keluar teh roti aya nama suag aduh Gusti Allah mabok ieu mah kabeh geus berjamaah ulah dikira teh baheula ieu baheula pejabat nomor rabok zararina judi pedagangna pemborongna kitu keneh ahli ekonomi judi kabeh ge rakyat milu kabeh tinggal hanya beberapa persen nu cerik bae ka Gusti si kunaon kieu-kieu teh keur bejeuna ngeuneunahan teu nyaho kaler kidur menikmati dunia sakadaek duit aya di nyana jabatan aya di nyana wewenang aya di nyana sakabehna aya di nyana sakayang kumaha Gusti Allah geus kitu lantaran ngaistidraj hatta iza farihu bima utu hingga ketika manehanana sesenangan ku kabungahan nu didikeun ku Gusti Allah kabungahan bator sombong takabur gumende akhadnahum baghtatan ku Gusti Allah disiksa secara kaget mendadak faidahum mublisun ngadadak bae dibere hujan teu eureun-eureun kakerem atawa dioyak-oyak ieu teh nagara teh pararaeh atawa angin ambalaya terus kitu bae paraeh jelema teh aya geus disiksa kitu mah kabehan nu iman nu teu iman kena bae kabeh bae ngan nu iman mah diampian ku Gusti Allah memeh datang siksa dicabut heula sebenarnya
gabe nu iman mangan kaderna baik kurang hiji padahal henteu malaikat mah moal kaliru nya malaikat mah lain cara pejabat malaikat mah lain cara calo malaikat mah tuh lain cara pangacara di pilihan mana nu aya duit atuh henteu malaikat mah jujur lain cara advokat malaikat mah lain cara hakim lain cara jaksa di pilihan lain malaikat mah jujur oh ieu mah nu sok di masjid bae cabutan tek 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 oh ieu mah nu sok di majelis istiqlaliyah cek 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 dibayar-bayar lah maksudnya gitu disalamet ke tanu baheula teh kitungan kaderena mah buleg nya hiji akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun atuh dirinya putus asanya kaduhung amat cek yang aing gamar ieu teh iman kaduhung amat aing henteu loba nyeun kahadean kaduhung amat aing teu loba sedekah kaduhung amat aing teu nyeun kahadean mublisun teu artina kaduhung teh eta mah ayyusuna min kulli khair masyaallah Umat tafsir ba'dul ulama rahimallahu abdan tadabbar hadhil ayat muga Allah nyaheun jeung ulas we ka hamba anu mikir-mikir ka ayat ieu teh nyaritakeun umat nu baheula tetapi ieu teh ajab umat Kangjeng Nabi di zaman Kangjeng Nabi khususna umumna datang ka tahun 2012 kuari masih kan pikir coba ayat ieu mentak rahimallahu abdan tadabbar hadhil ayat nyaritakeun umat nu baheula padahal ieu teh jang kuari jang di zaman urang sing hade jasa sing hade tuh lamun tadi nyaritakeun umat nu baheula kuari dicaritakeun umat nu kuari di zaman Presiden SBY Presiden Soeharto geus kaliwat luar biasa cek Gus Dur mah istimewana Presiden Soeharto teh hartina oh jasa-jasana wah loba ieu hebat Gus Dur ngalem jasa Kak Soeharto jasa Presiden Soeharto pembangunan Jakarta kurang kadeuleu mimiti hotel-hotelna dan lain sebagainya menjulang jalan-jalanna ieu istimewa berbagai daerah provinsi-provinsi maju dicekel ku Soeharto jasana gede jasa di samping gede jasa gede dosa Gus Dur mah kos gitu deh tungtungna jore jasa teu nyana mah nyahoeun dosana Soeharto urang mah panteu nyaho urang mah teu nyaho mun dijadi urang ditanya ai Soeharto salahna naon sia teu nyaho urang mah tuh nu nyaho nama urang mah hebat bae ge Soeharto teh tapi pan kunyana mah kanyawan penyalahgunaan APBD penyalahgunaan uang negara penyalahgunaan atuh nya mah nyaho boro-boro nyana aja ku lagi nyaho dengan NTB nu teu nyaho mah sapira urang ketos atuh tuh di zaman Soeharto bae penyalahgunaanna jeung korupsinya atuh komo ku hari atunya jasa teu kudu SBY jadi negara urang mah atuh sapira Indonesia dicekelna ge ku eta uang masukna atuh jadi beritakeun sakitu korupsina atuh janyaho mun dibejakeun atuh janyaho korupsi ti mimiti si A si B si C cetakan niun atuh janyaho kabeh ge atuh boro-boro nu handap nu luhur ge nya atuh komo di kabupaten sadanya ada ditutup-tutupan ge emang teu nyaho kitu bahwa bupati korupsi teu janyaho atuh janyaho bupati Tangerang bupati Serang bupati Pandeglang atuh teu kudu ditutupan tah ba sanajan teu dibuka ke atuh janyaho nya teh lain rahasia batur ge nyanaon korupsi teh sebenarnya korupsi teh sebenarnya mah teueuh nu ditutupan hampir 90,9% bupati korupsi kabeh di Indonesia alhamdulillahirabbil sana kiai nyanyawanan bupati korupsi aing mah ulah leuleuh bupati da lurah bae pangleutikna jabatan korupsi lurah atuh komo ka ditu ka embahna inculah bae geus korupsi atuh ku embahna ulah hese-hese aing mah leuleuh kos kitu lantaran abah kula dalilna kumaha emang ieu sia mah santri kiai anunya heuh kunaon emang kopeahna miring akur jeung guruna atuh sarua eta ge lamun atuh anakna kos kitu bapada ge kos kitu kitu bae sih dalilna ulah hese-hese soekeun sia ku aing buktina atuh jalurah korupsi teu naon atuh horeng inohong lagi kitu ieu urang lamun nyaita bupati korupsinya ulah loba omong ja gubernur lagi embahna korupsi urang nyarita ka gubernur Pak Gubernur Ibu Gubernur kunaon sih ulah loba omong lah jadi luhur lagi kitu keneh atuh teh mah korupsi berjamaah
berjamaah afdalu. Indonesia ikut nyaritakan kos gitu lain caritaan kula, caritaan wartawan memberitakannya di berbagai koran. Emang kia sok maca koran lo ngomong itu bae pokoknya mang guys. Tidak aing maca koran sok kaya bae bungkus lauk asin gitu loh. Bacaan setik-setik. Masya Allah karim. Kula masa kadar nyaritakeun nyambung lidah para wartawan bahwa wartawan nyaritakeun di Indonesia teh korupsi